Jajab solendang jang. Hari Bapak Haji Ojos aya kene atuh pugu. Waman sapa kue wa kasusah ai Bapak Haji Karim bade ka mana ya geus tambah Ibu Haja Anis pamangku hajat rumah tangga keur payah Mamah eus pamangku hajat salaki mama eus anu bagus ngarti apa di mata ya apa serangan mata papasean mama eus anu gogoda cucu mah Ibu Haja Anis anu bager Unurang rumah tangga sakapeng Ibu Haja itu apa yuk geus lude lelele Papa Bos Haji Ajam Muslim arek menetang diserah pasihan jalan tapi nang pohara mama eus anu bager eta lain wanita la durian iya anu kuat aya Ibu Haja Anis Ibu Haja itu mana iya kapayun Pade iya Bapak Ade giring kaul ya saur Pade haturana kapayun deui Pade gas gojing Bapak Ade anu bagus iya Bapak Bos saja ada bos lima Ibu Haja Anis pamangku hajat Ibu Haja Naya aturan Ibu Haja Anis anu mana Ibu Haja Naya Ibu Haja Naya sayang Papa Ade bayar lagu Ibu Haja Naya disayang deui Ibu Haja Maya anu bagus kapayunana Bapak Bos saja aja Muslim banyak laguna hiji dua tilu opat lamun keresna pikiran langkah pilih ke pangeran terserah mana musibah akara eling bertobat pap mama pipi coba Bapak Bos saja ada bos lima sayang Ibu Haja Anis anu mana Ibu Haja Anis kapayunan aturan kayana bayar laguna Ibu Haja Anis atuh lain Ibu Haja Anis daun awe dan sabar madita Ibu Haja Anis naik kenyong baca diri mama Niki anu bager baca dengan si bager boleh kemari nupami Ibu Haja Anis nyaksian lalakon urang
Bapak bos saja aja bos limang Ibu asik Hajanaya kamari nulungi Ibu Hajanaya tadi harimu Ibu Hajanaya kapaksa Ibu Hajani kuring ada di pasir buhariri Bapak bos saja aja madai ngahaja kuring areka Ibu Hajani sagagang Kambarupa Bagus sarang gue kamu Ibu Hajani sarubake dan ngadepsi Apa wakil Ibu Hajah Maya Tanjung Rasa Wakil sagagang kamelah sayang Oh meniteng kenang-kenang Bapak Iman Jabrot purnama Wakil Ebrek ngapur di kampung Tanjung Rasa Bapak Eman Japrot anu bageus kabingung Wakil Ebrek kadedeng Tanjung Rasa mulawat mata Ibu Iman Jabrot dari goreng Iman iman Jabrot emang Ibu Iman Jabrot Kondan Mamang Wajan mangasa Bapak bos saja ada manu bageus lamunan hilang Wakil Ebrek Tanjung kauya Rasa deui Wakil Ebrek pancina Tanjung Rasa Wakil Ebrek Tanjung Rasa Ibu badan Wakil Ebrek ngalasa api ebrek Tanjung nalasa surang api ebrek deui noni kepan aturana kapayuna deui anu mana sayang deui pangapayang di jero korang dibeli puasa lawe lain-lain tahun awi mereka berintang awuran lain-lain diri bangga dengan api ebrek Tanjung di Bageran waktu kuring panggi jeung manehna hati letik nyarita naon maksudna waktu kuring ngomong aduh dagdung nahan nyami asih aduh cara buku babarengan sauyutna seri asih waktu sore waktu kedautna si manehna api ebrek Tanjung sayang sayang waktu kuring mau aduh badana ate anak kermanehna bisa hati babarengan sauyutna jadi asih hati bihiman waktu sore sok tergiur hati mama titi deui mama kapuh kurang katur sehari teh mama titi sayang bawa porang di luhur gunung sawadi mama titi anak penana abdi malah kanu punduh Iman Japrot anu bageus pamana neangan
bageun katilas kudawa rasa ngoleang diri asa kumalaya curi kelompang pegenang hari mama cici deui tempat menipun nikahan jangan ditebak tinggalkeun tresna asih ibu ada itu anu dipimem api brek Tanjung matang aturan kapayun mama cici anu bageun mau bisa gubaran karena takdir akhirat pancaduri ini jadi putusan batin jumering terkalakkan ngarang-rang apa emang jamrot anu bageun dedeh awaki tukarang kurang mama deui ibu aja Anis anu bageun bayar laguna sayang babaya di jeruk kurang dibeli galau mama cici deui aturan deui api ebrek Tanjung disayang sayang deui api ebrek Tanjung api ebrek Tanjung matang api ebrek anu bageun mayar laguna purutiris pananca beuti ngalah urang apa titis tulis diri ukara api sorangan apalah si gunung kasur di artep mana menukur kita melatiri batur singasara kadiri urang kadiri